santri untuk negeri. Ayo mondo ayo. Di dieu abdi ngantosan jalminu dipikahayang tiap dinten diemutan hadirna cuma terbayang hate teh nyeredet pisan kahayang can kacumponan hoyong ninggal jeung patepang jalminu janten idaman cariosna bade nepangan sakantenan rek ngantosan sim abdi dipamondokan ngaraos nabi ngah pisan tapi lami kalamian sim abdi ngaraos bimbang ku janji nu diucapkan tina lambai diucapkan saminggon janten sabulan kahoyong jadi ngaagengan naon nu dipikahayang meryogikeun pengorbanan abdi emut ibu rama ripuh milari biaya nu capena teu dirasa kanggo anakna tercinta kuping ieu amanahna sing betah di pasantrena sing jadi jalma berguna engkin di masa depana kudu fokus belajarna ulah emut nu teguna sing hasil dina elmuna bete hanya kal akhirna ayeuna urang fokuskeun kahoyong tadi undurkeun pami Allah teu nakdirkeun moal bisa dipaksakeun sok hayu urang buktikeun ka anjeun nu ngajatuhkeun urang bisa ngadapatkeun naon anu diimpikeun urang teh kedah tiasa mewujudkan cita-cita beh ibu rama teh bangga keluarga ge bahagia.